Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang dulu sadayana tepangkeun nami abdi Salwa Nur Fadilah, Nami abdi Salsabila Nur Sabrina. dina kasempatan ieu kami bade ngedalkeun hiji paparan ngeunaan ajen inajen budaya Sunda nyaeta silih asa, silih asi, silih asuh, sareng silih wangi. Ajen ieu teh penting pisan dijaga sareng dilakukeun dina kahirupan sapopoe supaya kahirupan urang teh langkung rukun, saling ngahargaan sareng aya dina kahadean. Anu kahiji nyaeta silih asa. Silih asa hartosna saling ngasah ilmu, pikiran sareng kamampu. Nah, urang kedah tiasa silih bimbing dina diajar, silih tulungan dina tugas, sareng silih ngabagikeun pangaweruh supaya urang sadaya janten langkung maju jeung pinuh ku kahadean. Anu kadua nyaeta silih asih. Silih asih hartosna teh nyaeta saling nyaah, saling mika nyaah, sareng saling hormat antar sesama. Urang sadaya teh kedah ngadamel rasa peduli, teu nyeri hate ka sasama sareng nyebarkeun kana kahadean. Upamana aya batur anu sedih atawa aya anu dina kasusah, urang sadaya teh kudu ngadukung sareng saling nyemangatan. Nah, anu katilu teh silih asuh. Silih asuh teh hartosna saling asuh, ngabimbing sareng ngajaga kana kahadean. Nah, silih asuh teh ngajarkeun urang supaya ulah nindak anu goreng sareng ngajak pikeun anu kahadean. Nah, upamana aya anu ngalakukeun kasalahan, nah urang tiasa ngingetan kalayan sopan supados teu nambahan masalah. Anu terakhir nyaeta silih wangi. Silih wangi hartosna teh nyaeta silih ngajaga nama anu sae, silih ngahargaan, sareng silih ngangkat martabat keluarga, sakolana atanapi lingkunganana. Jadi intina silih wangi teh henteu matak nami urang jadi goreng, tapi malah hade di panon batur. Aduh Caca, abdi teh teu ngartos pisan kana ieu tugas. Kumahanya nyang harepan nu ieu soalna tah. Nu mana coba abdi tingali? Anu ieu. Oh, anu ieu. Nah, ayo urang kerjakan babarengan ya. Da abdi ge lumayan tepat ngartos amun ieu mah. Nah, jadi anu ieu teh tiasa dikieukeun. Nah, kitu kumaha tos ngartos can. Alhamdulillah hatur nuhun pisannya Caca atas ngabantosan abdi sareng ngabagikeun ilmu na kanggo abdi. Muhun sami-sami. Nah, ieu teh contoh dina silih asa. Nah, silih asa teh saling ngasah pangaweruh sangkan urang duaan teh tiasa jadi leuwih pinter. Ya, Salah kunaon? Kok katingalina sedih gitu? abdi kacida sedihna ningali nilai ulangan abdi meni alit pisan. Abdi teh ngarasa kecewa sareng gagal ka diri abdi sorangan. Tong kitu Salwa. Sadayana jalmi pasti pernah gagal. Tong kitu anjeun teh nyalira aya abdi anu ngadukung jeung nguatkeun anjeun. Hatur nuhunnya Salsa atas ngadukung sareng ngasih semangat ke abdi. Sami-sami. Nah, eta teh contoh dina silih asih nyaeta saling nyaah jeung nguatkeun dina kaayaan sesah. Bade nulis tapi abdi teu gaduh pulpen. Salsa, anjeun teh bari naon? Abdi bade nulis tapi abdi teu gaduh pulpen. Di bade nyandak pulpen ieu. Sapunten, nyandak barang anu lain teh henteu sae. Sanaos leutik tetep bae eta teh haram sareng teu berkah. Upami peryogi mah abdi gaduh pulpen, anjeun teh bade minjem pulpen abdi moal. Astagfirullahaladzim. Apuntennya Salwa. Abdi hilap. Abdi mau ngelakukan kos kitu deui. Kenging abdi minjem pulpenna. Kenging Salsa abdi gaduh ta ieu. Hatur nuhun ya Salwa. Nah, ieu teh mangrupakeun ajen Sunda nyaeta silih asuh. Silih asuh teh nyaeta saling ngasuh, saling ngadidik, sareng ngajakeun kana kahadean. Caca nyaho teu abdi teh gaduh gosip. Jadi tadi teh abdi teh kantos ngalampungan kelas 11 heuh. Haji teh barudak teh kan ngarongongkeun si Nisa. Si Nisa anu juara kelas anu bager. Heueuh eta cenah kieu si Nisa teh sombong, cenah lamun ngalampungan kelas teh tara nyapa. Amanya penisian si Nisa mah mah bager. Eta mah bangunna ieu meureun manehna teh loba tugas jadi cuek dia gitu meureun. Nya bisa jadi gitu. Jadi urang teh seueur barudak
budak anu salah paham kasih Nisa. Bangun gitu. Nah daripada orang ngomongkan kieu, mending orang tanyakan langsung kan Nisa kunaon gitu bisa nepi ka kos gitu. Nah, sebab orang teh kudu ngajaga nami rancangan orang. Nah, eta teh disebut silih wangi. Mau silih wangi teh nyata ngajaga nama anu sae nya sareng ngajaga kahormatan gitu. Nya heuh eta. Kukituna silih asa, silih asi, silih asu sareng silih wangi teh mangrupakeun ajin budaya Sunda anu penting dijaga sareng dipraktekkeun dina kahirupan sapopoe. Mugi ya urang sadayana tiasa saling ngabantu, saling nyaah sareng saling ngajak anu kahadean. Hatur nuhun parantos nyaksian video ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.